Duh, tak mani betahnya berteduh di hanapan awi, anginnya haliwir, mani kot segar pisan. Jadi berteduh teh kot enakeun, anginna kot ageng jadi kot segar. Oh nyata, Bibi gaduh tatarucingan ya kau ita. Tatarucingan naon, Bi? Tebaknya, ban naon anu empuk. Kela. Ban masadana geda tareus teh anu empuk. Aya pokoknya masuk we tebak. Banteng, Sanes, bandrol, sanes. terus ban naon atuh? Bantal. Tebak deh nya mang. Lamun misalkan menggondrong meser hayam 5, enying dipencit 2, tinggal sabaraha hiji deui hayamna. Tinggal 3 atuh. Ya salah tuh. Terus tinggal sabaraha? Tinggal 5 pan enying dipencit nage. On. Maknya Bi, ayeuna bagian kita yang tatarucinganana. Sok, ibangna kita pada tatarucingan naon? Ban naon anu empuk? Bantal, Sanes, ban mobil, sanes, terus ban naon atuh? ban bocor. Menggondrong, Naon? kuping kenya. Hmm. Lamun misalna gajah jadi menggondrong, hayam jadi menggondrong, sapi jadi menggondrong, sirum jadi menggondrong, teras menggondrong jadi naon? Jadi loba bala atuh. Salah tuh, Terus jadi naon? jadi loba belegu. Sipa, Hah? ayeuna bagian menggondrong anu mere pertanyaan tatarucingan ka Sipanya. Sok lah. Sok jawab. Kahanap muka, kaluhur nutup. Naon? Nutupkeun panto, Lain. ngabuskeun jarum, Lain. terus naon atuh? Tutupkeun seleting. Oh nya menggondrong. Naon? Tebak deui nya. Sok. Kunaon jam dinding jarumna puputran? Jam dinding maka behoge nu aya jaruman pasti muter soalna nunjukkeun waktu angka. Henteu da salah. Terus kunaon? Sabab lieureun neangan angka 13.